cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awrasnal qauma alladhina kanu yustad'afun. Bagi parah we. الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون Wallahu a'lamu bimaradi wa aurasna lan ngawariskeun isun agung al qauma ing qaum alladzina geus wong akeh kanu kang anaya ladina kabayustad'afuna iku dan hinakeun ya ladina kababil isti'badi kalawan den dadeakeun kaula wa hum lan utaya alladzina banu Israila iku banu Israil masyariqal ardi wa magharibaha ing pirang-pirang wetan milan pirang-pirang kulane ardu allati barakna fiha kang barakakeun isun agung fiha ing dalam ardu bil ma'i wasyajari kalawan banyu lan tangkal kayu sifatun lil ardi aiku dadi sifat gaduwe ardu wa hiya syam lan utawi ardu taiku negeri Syam wa tammat kalimatul lan wisampurna apa kalimat pangeran sira Muhammad al-husna kang becik wa ya lan utawi kalimat qauluhu iku dawan rabb ngadau ing ayat wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard ilaih wallahu alam bimaradi lan ngarepakeun isun agung ing yantah maparina nugraha isun agung ing atase wong akeh kang den dadeakeun lemah dadeakeun kaula ya alladzina fil ardi dalam bumi ilaih nutugakeun sira ing akhire ayat ala bani Israil ing atase bani Israil bima sabaru kalawan barang kang usalala bariya bani Israil ka bi'ala az'adwihim ing atase pilara musune bani Israil wa damarna lan wis ngarusak isun agung ahlakna tegese ngarusak isun agung makana ing barang kang ana kalakuan yasna'u fir'aun iku gawe-gawe sapa Firaun wa qaumuhu lan kaum Firaun minal imarati saking ngaremeakeun negara wa kanu yarishun lan barang kang ana ya lu Firaun yarishun iku ngabangun
ya alu Firaun kabeh bikasra wa dhammiha kalawan den kasakan railan den domahkeun ra'an fauna tegese ngabangun ya alu Firaun kabeh minal bunyan saking adegan ngiring pirang-pirang adegan وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون والله أعلم بمراد وجawazna lan nyebrangkeun isun agung ngaliwatkeun isun agung abarna tegese nyebrangkeun isun agung di Bani Israila kalawan Bani Israil al-bahra ing laut fa'atau maka tararka ya Bani Israil kabeh pamaru maka ngaliwat ya Bani Israil kabeh ala qaumi ing atase kaum yaqufuna kang pada netepi ya kaum kabeh bidomil kafi wa kasriha kalawan den domakeun kafe lan den kasrakeun kaf ala asnamin ing atase pirang-pirang patung lahum kang tetep kadue kaum ukimun tegese netepi ya kaum gabe ala ibadati ing atase ngaibadahan ing asnam qalu kang ucap ya Bani Israil kabeh ucap lapad ya Musa ij'alana anda akan sirah Musa lana kada yunsun sadaya ilahan ing pangeran onaman tegese patung nak budu kang pada ngaibadahan kang bakal ngabi ibadahan yunsun sadaya ing sonam kamalahum kaya barang kang tetep lahum kedua kaum alihatun kaya barang kang tetep lahum kada kaum apa pirang-pirang pangeran kala ngucap ya Kangjeng Nabi Musa innakum qaumun tajhalun insatuhun sira kabeh iku kaum kang bodoh kabeh hei suqabaltum sekira-kira ada pada sira kabeh nikmat Allah ing nikmat Allah alaikum ingat sira kabeh bima kultumu kalawan barang kang ucap sira kabeh ku ing ma inna haula'i mutabarum ma'hum fi wa batilum ma kanu ya'malun Allahu a'lamu bimuradina ulai satuna ikhlas samudayana kaum mutabarun iku dan rusak alikun dejasaiku kang rusak mutabarun iku kang rusak alikun dejasai kang rusak emang barang mutaya kaum iku tutupin dalam mak wabatilun lan iku kang batal wabatilun makan ulan iku kang batal barang kang ana ya kaum kabeh ya maluna iku migawe kaum kabeh yang nyawa coba di hujanan gugus ya Allah de kamaran nya boro-boro nu di luar nu di jero ge sabenerna mambala locor ayo ya nu di jero ge bocor ngajin perang pae ieu mah kakara kebanjiran itu tenang we aduh
qalu ghairallahi abghikum ilaha wa huwa faddalakum 'alal 'alamin. Allah lam bimaradi qala ngucap ya kanjeng Nabi Musa qala ghairallah qala ngucap ya kanjeng Nabi Musa ghairallah ada taing salian Allah wikum ya prinsun ing sira kabeh ilahat ing pangeran mabudan gandhan sembah wasulan utawa saleh abgikum iku abgilakum lapad abilakum kunyupihaken ingsun lakum gadhe sira kabeh wa huwa lauta Allah faddalakum iku kang maparinan kurnia ya Allah kum sira kabeh alal alamin ing atas alam kabeh fi zamanikum dalam zaman sira kabeh bima zakarahu bi qawli kalawan barang kang nutur ya Musa ing ma bi qawli dalam dawuhan kangjeng Nabi Musa tawa ing dalam dawuhan Gusti Allah. Hujan hidung kene bangunan kebel, ya mau hujan bakal. Kiai cenah atuh doaan bae pan Kiai sok di doaan aju sok eureun. Kamari sia istisqa. Coba kan nu di dapur mawa eta naon gara elap anduk tah supaya ulah ngocor caina santri nu di dapur mawa anduk gede supaya caina ulah ambalaya nu di dapur sahabae mawa anduk nu gede supaya caina ulah ambalaya. Tanyawan gua lima orang majelis orang balalocor. Kula insyaallah aya rencana dek ngabangun majelis. Biayana kurang lebih 12 miliar. Siapa? Ini maksudnya ngabantuan can naon can geus wah. Serius ya mah. Serius. Lantaran geus ngimpi kos ngabangun masjid. Ngabangun masjid ngimpi heula gapange jeung almarhum seserian jadi ampang. Kuari geus beak 10 miliar leuwih 11. Masih digarapkeun ampang. Cek nu di majelis heueuh atuh aja teu bantuan teu naon. Pasti hampang. Tapi ayah unggal Jumat kukule diberitakan kadang menang 9 juta kadang 10 kadang 11 kadang 15 kadang-kadang ayah 19 juta eta unggal minggu enggak. Jadi alhamdulillah ngawujud. Nah ieu diperkirakan 12 miliar gambarna ke saya. Lah cenah ieu moal ngaji salila ngabangun mal kula mah ngabangun teh menta moal ngahayu-hayu moal ngan nyaritakeun peda balocor tu bocor ngobe kula geus lila teuing jadi dek dibangun insyaallah rencana menta moal ieu beneran ngahayu-hayu moal cenah moal ngaji salila ngabangun Allah
Ingin jual wakam ngaji cenah geus anggeus sekarang. Nah, supaya ulang ieu doang ambalaya. Ini lamun 12 miliar aya nu sugih 12 bae. Saurang 1 miliar anggeus. Cak nu sugih geus mulai kuari moal ngaji. Ngomong geus ngomong gitu mah cakna. As nu ngarasa sugih pasti moal ngaji. Dina ngajina jauh. Di ditu di mobil bae yang ngajina. Moal pati-pati ngawuduk lamun can boga kalapa. Paling tinggal kerupukna doang. Aduh, masya Allah, karim. Hujan. Umat Kangjeng Nabi Musa alaihissalam, yakni kaum Bani Israel anu dihina-hina ku Firaun, anu dijadikan budak ku Raja Firaun. Gawe di arah tanagana teu dibayar, anak lalakina dibunuh letikan, anak awewena diantep, perdagangan jeung pertanian anak hasilna kudu lapor ka Raja Firaun. Lapor lain salapor-laporna tapi dicokot upeti kunyana. Nugering teu diurusan. Nini jeung aki-aki teu aya we pengurusan sama sakali. Allah nurunkeun Kangjeng Nabi Musa ditanya lametkeun kaum Bani Israel. Sebab Bani Israel mati Israel nyana di zaman Kangjeng Nabi Yusuf alaihissalam ka Mesir, anak baranakan cicing di Mesir teh nyana mah ngumbara aslina kaum umat manusia nu aya di Mesir mah ngaranna Kibti. Geus atuh aya perbedaan pengurusan Firaun terhadap Bani Israel. Digawekeun sadaekna di arah tanagan, dibayar mah henteu. Kitu keneh anak-anak lalakina dibunuh ketika lahir mun lalaki. Awewe diantep. Dagangna kudu lapor cokot upeti. Kitu keneh pertanian-pertanianna cokot upeti. Sangat biadab tindakan Firaun terhadap kaum Bani Israel. Kangjeng Nabi Musa diturunkan ku Gusti Allah, titah nyalametkeun kaum Bani Israel, titah dibawa ka ditu ka Israel supaya talalenteu. Ketika adu kekuatan Kangjeng Nabi Musa jeung Raja Firaun, nu dimaksud Kangjeng Nabi Musa dinyalametkeun kaum Firaun. Raja Firaun ngumpulkeun pesihir-pesihir, ternyata keok pesihir-pesihir Raja Firaun. Tetap Kangjeng Nabi Musa teu meunang mawa umat Bani Israel ke negara Israel. Ketika dibawa ku Kangjeng Nabi Musa ke Israel, keluar ti negeri Mesir, dibunuh mau tidak mau. Luar biasa penganiayaan. Manta Kangjeng Nabi Musa ngajanggikeun ka kaum Kangjeng Nabi Musa,
iyane kaum Bani Israil sakumaha nu kamari geus dijelaskeun Gusti Allah mere wayu ka Kangjeng Nabi Musa cek Kangjeng Nabi Musa asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardh fayanzura kaifa ta'malun. Wahai kaum Bani Israil, harapan anu luar biasa ti pangeran urang yane Allah moal kebal deui engke musuh-musuh aranjeun yane Firaun beserta para penggawa-penggawana jeung kaumna bakal dirusak ku Gusti Allah ketika hancur kerajaan Firaun. Ieu teh bakal digantian ka kawasan teh ku aranjeun kabeh maka fayanzura kaifa ta'malun proses heula selama Allah ngajanjikeun bakal dijagikeun khalifah kaum-kaum Bani Israil Mesir setelah hanyut setelah hengkang setelah hancur Firaun ieu horenganan melalui proses heula di dalam prosesna fayanzura kaifa ta'malun Allah bakal neuleuh selama proses kekuatan iman keyakinan kumaha coba pagawean anjeun selama menghadapi Raja Firaun anu sangat biadab. Geus dijanjikeun ku Gusti Allah Mesir bakal dicekal ku Bani Israil. Masya Allah. Pertarungan terus dilanjut ku Kangjeng Nabi Musa tahap demi tahap sampaikan ka disiksa Raja Firaun. Umat Firaun teh disiksa kaum Firaun teh ku berbagai siksa nu kamari geus dicaritakeun dina ayat farsalna alaihim tufana wal jarad wal kummala wad dafadi'a waddam ayatim mufassalat. Disiksa minta pertolongan ke Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa, siksa hilang. Sebulan kemudian ditunggu sakuma perjanjian anak bakal iman ternyata beki kancolah turun dari siksa teu kuat yana disiksa datang deui ka Kangjeng Nabi Musa. Kangjeng Nabi Musa ngadoa deui ka Gusti Allah leungit deui siksa tungguan deui perjanjian anu bakal iman da sabulan ternyata lain iman beki kancolah turun deui siksa 5 kali kitu bae terakhir tetep bae buah kawarahna deui nu mentak diabadikeun dina Al-Qur'an ayat tinggal ayat horenganan kaumna ara digunga di gunung-guna pastakbaru wa kanu qauman mujrimin sararombong adiguna gede hulu sakitu geus dijelaskeun ge doa Kangjeng Nabi Musa ayat anu sakitu jelasna lain iman endan nyangka Kangjeng Nabi Musa teh pesir anu luar biasa ternyata horeng geus dijelaskeun ku Gusti Allah kaayaanna qaumam mujrimin kaum anu sangat biadab sangat berdosa teu percaya pangeran teh Allah percaya bahwa Kangjeng Nabi Musa teh Rasulullah. Tapi pertarungan teh terus bae terakhir pertarungan teh tah nu kamari dicaritakeun Kangjeng Nabi Musa teh udag Raja Firaun maksudna Bani Israil teh dibeakeun kabeh udag
ternyata Kangjeng Nabi Musa lumpat beserta kaum Bani Israil dititah ku Gusti Allah ka Laut Merah belahan utara disebut Bahrul Kulzum. Anu geus pernah ka Yordan pernah ke Mesir mah kuari kabayang lautna. Anu can pernah ka Yordan can pernah ke Mesir mah ngabayangkeun ge paling ge laut Kampung Melayu. Paling jagonya na Kamauk laut Tanjung Kait. Bari meuli lauk melem lauk di dinya. Teu kabayang laut-laut nu aya di ditu mah nu bersejarah. Urang mah ngabayangkeun teh Kampung Melayu. Tanjung Kait paling jago. Tanjung Pasir, Ancol itu di Kulon aya urang zarah teh. Laut Labuan. Anu laut eta mah tuh kapan pohara jasa ombakna gede. Sering jelema ngagejeburkeun maneh di dinya. Di Labuan mah. Asal kreditan teu kabayar. Tadi itu diputuskeun cinta. Tadi itu dagang rugi bae. Tadi itu lalaki teu laku-laku. Lamun urang geus ka Yordan kamari di Yordania naik kapal ke Mesir. Kabayang eta ambalayana tengah peuting di ka Mesir. Di ditu mah jalalawara eta di Yordan mah. Mariksa pisah teh ku geus terbiasa. Negara turis. Jadi babarieun jasa. Anak tampung. Tek tanda tangan. Sebutan hiji-hiji. Atawa caknyana mun cara ngomong urang mah geus teh kudu disebutan ieu tah bagikeun ku sia tah. Geus bagikeun we peuting-peuting teh. Beres berangkat urang ke kapal. Peuting naik kapal ke Mesir. Masya Allah. Kemudian dirinya di Aqaba anu katingali 3 negara Mesir kitu Yordan, Israel, Palestina. Rentul kota katingali nu mentek terindah sadunia. Lampu Mesir, lampu Yordania, lampu itu Israel atau Palestina ketinggal deket, Masya Allah. Nah, lempar terus cicing di sisi istirahat makan segala rupa etalah Laut Merah. Terus kebelah ditu ngaranna Kulzum. Ieu nu Kangjeng Nabi Musa diinstruksikeun ku Gusti Allah diudag ku Raja Firaun di Mesir titah melah laut melalui tongkatna. Pepehkeun Musa, tenggelkeun Musa eta tungked kana laut. Tungked pepehkeun. Bak. Nyingkap cai lain lalagan. Handap bisa pakai jalan, nu mantak bisa pakai jalan teh. Rata luar biasa. Berangkat kabeh nyebrang di Laut Kulzum. Masya Allah karim. Kakawasan Gusti Allah padahal mah atuh teu kudu make tongkat ge bisa bae Gusti Allah mah, tapi selalu make sabab. Mendak nu ngaji poe Minggu ku hari nu kolot besi aya nu mawa tungked coba.
laut jauh kuarima ka hujan jamal mempan maningan ge coba bae besi aya nini coba hajar tak kutung ka eta asana sakaligus ceger ngagoleh itu nini mah teu kudu make tungked taye sejarah anu luar biasa Kangjeng Nabi Musa nyebrang di udag ku Raja Firaun. Ingat cak Raja Firaun jaya malaut kok aya jalan ka Jajaden teu harti aing mah teu harti cak Raja Firaun japan ieu Firaun teh pinter atuh pangeran jaing teu nyieun jalan kok aya jalan balik deui dek balik deui Jibril jeung Mikail naik kuda brak malaikat Jibril nyana teh jadi kuda bikang sedangkan kuda nu ditumpakan ku Raja Firaun kuda jalu sander eta malaikat Jibril dihareupeun kuda Firaun lantaran kuda Firaun ieu teh geus dibengkolkeun ku Firaun lesna cak 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 har geus dihar kuda kuari geus nyahoan har belok siap siap artinya har belok cak geran eta bahasa kuda eta nya lagi ngarti eta ku bahasa eta mah coba lamun ku urang di kieu-kieu hei kuda megol teu ngarieun lain bahasanya tapi har jauh. Nah, begitu dek mengkol kuda, deg malaikat Jibril alaihissalam. Eta deui hebatnya sa malaikat Jibril, buntutna ngacung. Aduh, aya bae. Ngaju bobogaana di kitu-kitu. Sia anu di luar teh nyaho. Jadi kuda teh geus teu nurut ka nu numpakan. Kuduna mah kan nurut ka nu numpakan. Diherkeun teh biluk, ieu mah teu. Kuda teh nyongsrong. Neuleuh bobogaan kuda nu hareup. Lantaran cak jana meureun lain deui bayu. Ku model. Jadi kuda Firaun ngudag, lain ngudagna naon ngudag eta. Nu mantak jawarahan teman-teman beak ka Karawang udah geta. Hektaran beak. Ka Subang beak, ka Cianjur beak eta. Sawah hektaran ojol jeung sawah mencong. Orang aya sejarahna. Waktu terus Firaun gregeteun, goblok sia kuda. Tolol sia kuda ku aing dihar-har. Endahan ka dieu bae maju. Caknya itu saha di hareup tolol jasa terus bae kuda kikian atuh malaikat Jibril jago jasa tuh ngagodana kuda nutup datang ke tengah laut berat laut nutup deh beak wabeh Raja Firaun Patihaman ponggawa-ponggawan beserta bualat-bualat tentara kaum nu milu biak wabeh leg kucai selesai Raja Firaun beserta kaum sangat biadab galkan yang Nabi Musa alaihissalam kuari geus aya di daratan Yordania belahan utara. Kangjeng Nabi Musa dibere wahyu ku Gusti Allah Musa umat anjeun kaum Bani Israil teh kuari salametkeun deuk kumaha bae kahayang maranehanana tuturkeun ngan kaulan wagungkan parantos janji sakumaha perjanjian nu kamari asarabukum ayulika duwakum wa yastakhlifakum fil ard
engke bakal dirusak dihancurkan musuh aranjeun Firaun setelah selesai kerajaan Firaun tahta kekuasaanna geus bakal digantian ku aranjeun kabeh di muka bumi. Nah Musa saatna ayeuna umat anjeun teh bakal ngagantian kerajaan di Mesir. Masya Allah. Jadi kuarima kerajaan Firaun teh bakal dialihkeun ka kawasaanana nu tadina Firaun beserta kaum Qibti kuarima bakal dicekelna ku kaum Bani Israel. Sebab Fir'auna Hamana tentara-tentaran ludes kabeh tinggal kaum-kaum nanu nyesa nu teu milu ngudag Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Masya Allah pohara amat. Mentak Kangjeng Gusti Allah mah di mana janji teh jamual jalur lain cara urang lain cara calon nu geus terkenal bonen ditagih rebo ditagih di Senen tagih di rebo ke ditagih di Senen jadi bonen terkenal di Cibadak aya gang bonen. Gusti Allah ngajanjikeun melalui lisan Kanjeng Nabi Musa bakal hancur Firaun digantian selama eta horeng make proses penuh dengan kasabaran. Lamun ku urang ditaliti kahirupan sapope urang ge kitu. Urang dijanjikeun bakal sugih make proses. Dijanjikeun bakal jadi kiai make proses. Dijanjikeun bakal jadi wali make proses. Nu ujug-ujug jadi kiai, nu ujug-ujug jadi wali, nu ujug-ujug sugih tetep make proses. Payanzuru kaifa ta'malun. Perjanjian Allah bakal dideuleuh selama ngalestarikeun janji waktu perjanjian dideuleuh heula proses-proses. Kitu bae terus. Ngan urang mah nu nerangkeun kahiji nomor kadua mata hate urangna poek nomor katiluna urangna kagoda pilkada pilgub pilpres kagoda kuno kitu sabenerna mah atuh sakabehna rasul ge mukalamah jeung Gusti Allah melalui wahyu-wahyuna. Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah kita mukalamah jeung Gusti Allah. Emang Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Allah cara urang Musa ka dieu lain kitu teh urang kendal Musa ka dieu ge orang kendal orang putat itu urang Cilongok kan tetep Cilongok mah hebat Musa ka dieu Cilongok. Tapi lamun orang kendal mah Musa ka dieu ge kilu nu ngaran gelam kendal ketos eta sarua ketos jeung putat eta kos kari itu ngomong lamun gelam make jiji naon tah naon make jiji baju eta gelam eta ji jantu eta kos gituan eta di gelam mah ih jantu mal bisa sia lamun can orang ka gelam mah je emang kumaha gitu eta kos kitu ge eta lengkong ngaranna lengkong eta ji jantu asal kos gitu bae di mana bae gelam ih henteu ja ketos ji itu kulo banyak sebenarnya tetangga hendak nyana asup ka Cilongok hari Senin sebab di Cilongok mah hebat aya nu pangjorena pondok itu pangjorenya eta mah geus
Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain cara urang atau cara urang mangarana teu mukhalafah lil hawadis. Pan Allah mah mukhalafah lil hawadis. Ketika urang nyaritakeun la ilaha illallah, ketika urang ngucapkeun la ilaha illallah, opat kudu diyakinkeun. Hiji, la ilaha illallah, oh pangeran kecuali Allah, berarti Allah aya. Dua, la ilaha illallah, Allah teh hiji. Sanggeus aya yakinkeun Allah hiji. Oh dua, oh tilu, la ilaha illallah. Nomor katilu, la ilaha illallah, yakinkeun Allah teh teu aya nu nyarupaan. Nomor kaopat, yakinkeun la ilaha illallah, salian Allah menang Allah gitu aja. La ilaha illallah teh sambarangan. Wow, ieu mun rekat teh nyaho maknana. Illallah. Illallah. Cauna koneng gede. Illallah. Illallah. Cauna rada leutik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolol tamat rekat bloon. Tamu kos Haji Pendi, Kipodoli, ngariung da kos gitu teh. Teu beres. Aya tak la ilaha illallah teh jadi mantep kan urang. Nah, Kangjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah mukhalafah lil hawadis. Carana kumaha? Ketika babarengan Kangjeng Nabi Musa jeung pamajikanana lewat Gunung Tursina. Gusti Allah ningalikeun sana di luhur Gunung Tursina ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Cukup sakitu ge berarti kan eta teh ngagerokeun. Nu mantak cek Kangjeng Nabi Musa, qala li ahlihi umkusu makanakum cicing di dieu. Inni anastu nara. Kaula neuleuseun. Pangdeuleu Kangjeng Nabi Musa sana. Kumata ieu kadeleuna seuneu, ku di dieu kadeleuna cahaya, ku sir kadenge ieu teh Gusti Allah. Eta panggero Gusti Allah. Langsung cicing pamajikanana. Nyanggakeun, mangga kakak. Ai digerokeun mah ku Gusti Allah. Kula deuk di dieu geus nungguan. Wajan teh kumaha ge? Kula nu Allah, bumi nu Allah, panita-panita Allah, rela kula mah. Asana tiis ka jero hate teh. Buka pemajikan kos gitu ginahin biasa. Ya Allah, coba pemajikan dewek, pemajikan sia tengah peti ya, coba yuk. Masya Allah, pemajikan Kangjeng Nabi mah pemajikan Rasul mah gitu. Siti Hajar jeung Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam instruksikeun ku Gusti Allah tidak ke Mekah, gede beuteung nu aya di jero beuteungna Kangjeng Nabi Ismail datang ke Mekah. Langsung nyieun tina tangkal korma tek supaya ulah kapanasan, ulah kahujanan, beres cak Gusti Allah Ibrahim pulang deui ka Syria ka ditu. Tinggalkeun pemajikan anjeun, tinggalkeun neng kakak titah balik deui ka ditu ka Syria. Bener titah ku Gusti mohon lamun ieu titah ku Gusti bumi nu Gusti, kakak nu Gusti, kula nu Gusti, tadina ge eueuh diayakeun ku Gusti ulah ulah naon kitu ngaranna wah ulah bingung ulah cangcaya laksanakeun parentah Gusti. Kula ge di dieu ngalaksanakeun parentah Gusti, nyangakeun mangga urang sarua tawakal ka Gusti Allah. Kangjeng Nabi Ibrahim kan ngeunaheun hatena berangkat ka Syam. Pamajikanna Siti Hajar ditinggalkeun gede beuteung teu mikiran kumaha ngalahir saha bidana saha dukuna teu. Allah kurang lamun ka pamajikan gitu asana geus moal kurwawak. Moal ieu mah ngalang layung, sugih ku sugih na ngalang layung biasa. Mikiran pamajikan. Kakak deui ka mana? Ngariung. Kalah tuh pan ieu pagawean kakak. Sia mah. Suku di pagawean kakak ieu beuteung nang saha. Ulah ditinggalkeun gulang ke kumaha lamun mules tengah peuting eueuh deui panyalindungan iwal ti kakak. Ulah ka mamana kalah kula mah teu ridho jasa. Eta pan eungap urang. Nek ngariung bae ge teu meunang. Eungap jasa. Tetekan teu ngeunah. Coba lamun kieu mah, deuk ka mana Kak? Eta teh tetangga nu kamotan tahlil. Heuh Kak ka ditu ade ge. Jadi seorang lah, tuh seorang jaya Allah. Mantep. Ngeunaheun azan kana hate mantep biasa.
kumaha lamun neng karasa betul tenang bae kalah geus pokona kumaha teh kumaha ge kayak Allah ieu kayak pertolongan Allah datang deuh amis asana urang ngariung ngarokok ngobrol tenang we bandi ditu ngomong doa Kanjeng Nabi Musa digerokeun ku Gusti Allah lain hei Musa ka dieu make tanda set berarti panggerok naik bener urang ge sarua sehari-hari digerokeun ku Gusti Allah ieu lamun ngarti mah lamun paham mah urang datang ka dieu teh aya nu ngagerokeun Gusti Allah ji ieu teh ngagerokeun Gusti Allah Junaid ngaji Ned ngan lain kitu Gusti Allah ngagerokeunana mandi set di jero hate ngaji eta nang saha Noel ja itu digerokeun mah ku Gusti Allah boro-boro urang Serang boro-boro urang Merak boro-boro urang Bandung ieu penuh ngaji Bandung Tasik Ciamis Panararaya neuk naraon meureun ka dieu aduh malam kamari anu bebeja ti Cilacap ambo jauh amat sukula-sukula ngarti tah henteu sia bahasana naon lah jangan ngerti kula mah ngaji bae ka dieu jian naonan nang saha toel ku Gusti Allah nu katoel digerokeun ku Gusti Allah datang nu teu katoel sadeupa ti imah indit kaluarkeun cenah mobilna mumpung sukene engke mah hese kaluar motor kaluarkeun eta naon eta atuh teu ditoel ku Gusti Allah disalahkeun tenan teh encan aya panggupai Gusti Allah bae. Ieu menang Allah lain kudu digerokeun. Hei ka dieu. Cara di SD disebutan hiji-hiji. Pendek. Uzur. Teu hadir. Pudoli hadir. Itu mah ngaranna disebutan hiji-hiji. Teu kitu Gusti Allah mah. Rahasia Allah. Digerokeun ku Gusti Allah. Tek datang. Ternyata horenganan deuk dihujanan. Kuat ente sia eta mah kaditu mangke lamun ngaji hakikat ieu mah keur carita bayangan Kangjeng Nabi Musa digerokeun melalui seuneu Kangjeng Nabi urang digerokeun ka gunung Muhammad mun dijabarkeun ka dieu ka luhur gunung di dieu maneh nu bakal dibere wahyu ku aing cang Allah ka dieu ngan cicing heula di dieu meunang saha eta kituna ngagerokeun Gusti Allah melalui tanda-tanda hanya jelema anu digerokeun ku Gusti Allah nu ngarti ya nu mantak ahli-ahli toriko di mana geus lempeng aya panggupai ti Gusti Allah pirasat ngaranna ke rasul mukjizat nabi mukjizat wali karamah kiai melalui maunah aya panggupai kaditu ulah nu eta mangan hese dicaritakeunana sebab teh mah rahasia nu paling jero. Jadi digerokeun ku Gusti Allah, teu lain teh digerokeun jeung moal bisa gerokeun. Ka dieu Musa. Mun dijabarkeun padahal mah lain kitu. Beret cenah tak ini anastu nar. Kaula neuleusana di luhur gunung berangkat. Horeng deuk muka lama jeung Gusti Allah dibere wahyu. Sarua urang ge. Lamun dak aya jelema. Aya jelema dijadikan kiai digupai ku Gusti Allah ceng mondok eta nang saha nang Allah gagah sugi aya teh digupai ku Gusti Allah teu betahun ieu mah nya susah jasa haji bapana ge sia betal terus atuh itu betah sabodo sia geus kos itu ngomongna geus dipiceun tapi nya betah bae masyaallah aju ngaji eta teh nang saha nang ngagupai Gusti Allah ceng pondok sia melalui proses payah dulu kai patamalun didelekeun kumaha pagawean sia ayo terus tahun 2 tahun 10 tahun 15 tahun bisa nyana mil junubia sorok alpia jual maklum nantek wabe patul muin dan zak balik ceng balik kawin ceng kawin nang Gusti Allah teh teu ka harti bae ku urang ceng bagan ngaji budak ceng agak ceng pilkada ceng ilu ceng hancur sia ceng nah eta nafsu
terus urang diaping aya di diaping ku Gusti Allah mah salamet terus makin kali itu ibadah hudang beuting ceng nang Allah hudang tahajud ceng sareng kitu ilmu geus aya di sia nganyaho geus aya di sia tinggal siap perang jeung nafsuna doang tahajud tengah penting Allah terus beki bersinar selama 40 peting urang tahajud bae selama 40 peting urang tahajud bae eta engke sinar kolbu naik ka beungeut cahayaan beungeut mantap kanyahoan 40 peting teu lepas tahajud bari ikhlas kadeule sinarna weuy nyana hideung cicing dinu poek mal kadeule ge tapi sinaran beda sinaran Masya Allah nah ila Kangjeng Nabi Musa panjang orang menyaritakeun kos gitu seluruh rasul digerokeun ku Gusti Allah melalui tanda-tanda sabab ngaran termasuk Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi urang wali-wali Allah kunaon sih datang seret hayang ka anu teh nang ngagerokeun Allah ka anu teh sorangan sia oh kapangi sesuatu anu batur teh nyaho udang sia udang eta teh setelah proses mungkin 10 tahun 5 7 10 ngangkat wudu mandi wudu lanjut oh dik dibere anu teh eta rahasia Allah nah ieu mah Kangjeng Nabi Musa beserta kaumna dek ngalestarikeun janji ti Gusti Allah nyalametkeun Bani Israil dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa tidinya Kangjeng Nabi Musa kita ngabejaan ka kaum kaum Bani Israil gerak kaditu ke Mesir kuari mah tuh Mesir teh gerak urus raja jeung patihna geus teu aya balad-balad tentarana geus teu aya kaum-kaumna anu marilu jeung raja Firaun geus kuari geura persiapkeun jang raja geura persiapkeun jang patih geura persiapkeun jang ngeusian keraton Mesir. Ya Allah numantak Gusti Allah wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afun wallahu a'lamu bimmaradi wa awrasna kami doa agung geus ngawariskeun Musa ka kenal kaum maka kaum alladzina kanu yustad'afun nyata jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun abid baheula teh ku raja Firaun yakni wa Banu Israil orang-orang Bani Israil cak Gusti Allah aurasna kami ngawariskeun Musa kakeun ka Bani Israil masyariqal ardi wa magharibaha wetan bumi kulon bumi timur jeung barat allati barakna fiha nuku kami dibarokahkeun pinuh ku kabarakahan bil ma'i wasyajar cai sing kolocor bangawan nil anu luar biasa caina herang pohara laukna katingali semua amis caina wasyajar itu keneh tatangkalan tangkal zaitun tangkal korma tangkal kacang berbagai tatangkalan pinuh ku kabarakahan masyariqal ardi wa magharibaha Mesir wa hiya Syam berikut Syam Syria Damaskus tuh gerak tah jang maneh tuh cek Kangjeng Nabi Musa kaum kuari mah geus dipersilakeun ku Gusti Allah
Ina kakawasaan Fir'aun baheula kuari ku urang digantian Mesir geus puguh Yordan geus puguh Kuwait rekod kabelah dituna terus Syria Sam masyariqul ardi wa magharibaha kabeh dipersilahkan sok urus ya Allah ya Rabbi diurus sangeunah-ngeunahna jeung saindah-indahna diurus ku Bani Israil anu tatarina urang Bani Israil teh hirup anu diperbudak ku ari kakarak menang kalaluasan pertanian dibebaskan perdagangan dibebaskan berikut segala rupa dibebaskan pengurusan anak dinginah pinuh ku kebarokahan geus puguh cai curcor kitu keneh tangkal kayu usaha perdagangan indah anu luar biasa ialah pamere ti Gusti Allah ti penghinaan datang ka kemuliaan ieu melalui proses penindasan ti Raja Firaun mandak ketika orang ditindas tunggu tanggal main engke ge aya mandak Bunawas mah beda lamun naik sepeda turun jadi Bunawas jadi bakal nanjak namun nya nama nanjak seserian Bunawas nanjak seseri bakal turun gitu Bunawas orang malah yang lamun keur turun teu nyaho hareng nanjak mun keur boga duit beuh awak sehat duit loba kendaraan aya pemajikan sehat ayo orang ke Bali ayo ka ditu ayo eta ngaranna keur turun sakedeung deui deleukeun sia mobil tabrakan duit aya nu maling pemajikan gering ayo sia nyanana darah tinggi atuh nanya duadak ana indal munkasirah cek Gusti Allah kula babarengan jeung jelema nu hatena hancur hatena sedih urang ketika keur sedih susah Allah babarengan jeung urang tinggal ngagunakeun hatena sing ade sadar bahwa ieu tenang Allah tunggu seminggu sebulan setahun bakal ditaekeun ku Gusti Allah jelema di pondok mun kasirah duit saya pakaian saya anggal ge beuh hiji kud limaan geus kitu bae di pondok mah geus nyeuseut sorangan masak sorangan dan lain-lain sebagainya sorangan serba sorangan mun kasirah lain teu bisaeun nyana gaul jeung batur lain teu bisaeun nyana ulin fasilitas ala kadar motor bae mah aya di imahna bergaul jeung babaturan aya tapi nyana mengasingkan diri keur mun kasirah ka Allah keur dibarengan ku Gusti Allah tunggu ceng sakedeung deui sia ayo ana indal mun kasirah mantak dihina keur di pondokna mah kos lain jelema pajar ririwa lamun balik teh mah eta si budak saha si Junaid emang jelema teh naon emang kunaon gitu ih teu kos gitu amatnya kabeh ngahina masyarakat ngahina pemuda ngahina kumaha awewe malah mun ditanya sadaya eta nah gitu atuh geus luar biasa jore artina jore sikapna make samping make baju make calana make naon kopea lah kos kare itu jauh jeung stan-stan nu ayeuna jauh jeung mode-mode nu ayeuna geus teu perlu mode nya mah kuduna ge hirupna tuh di pedalaman Sumatera tapi tenang we nya dina kurang lemur kalem mun kasirah hatena tapi begitu balik ka imah Masya Allah boy budak ayeuna adzan saya tak si Junaid ngeunaan sorananya asa-asa di Madinah yang ngadenge adzan bos itu weh Junaid atuh Allahu akbar cak awewe teh weh aing ge daek dikawin ku nyana tah Masya Allah kakarak azan ya Allah ya Rabbi pas
ngariung nyana jadi protokol. Mantap jasa. Saudara-saudara sekalian, alhamdulillah acara ini akan kita mulai. Diawali dengan Fatihah. Kita sama-sama baca Fatihah. Setelah itu maka kita dengarkan bersama qori kita. Qorina. Med can datang. Itu kudu kumaha? Siapa itu? Ya, pantang mundur sekian. Juned hebat jasanya. Kaning bau cewek-cewek loba jasa kan dedi. Ngaran ge pemuda tuh. Nyana. Mohon maaf karena qori terlambat. Mungkin macet. Jadi saya untuk mengganjal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ada lain deui si Juned di kieu. Bataan si Juned. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Awewe ribut. Ngomong aing teh mah, ngomong aing ribut. Tuh si Juned tadi nama di Ciduan. Barang balik pohara. Ya Allah. Beres ya ngaji Quran. Mau balik teu datang di mana. Aduh, teu datang mau balik. Ned, mau balik teu datang. Ajo. Manya bubar. Kumaha sia? Jatuh siap bae. Ya Allah, ya Rabb. Wow, pidato sedek-dek Juned. Beres ceramah diakhiri ku mamaca. Ned, acara ieu jadi jam 7 bulan masuk mamaca. Sia aku maju atuh siap. Teu sepira mamaca. Ayo bae. Segala rupa gaena siap. Sia bisa atuh eta lagam. Ya, tuh kumangke bae. Aing mah deuleu mustamena we, mustamena teu nyaona naon atuh malah nyalahkeun. Kecuali mustamena palinter. Ayo guys. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sih paling mamaca tah mah. Bisaan ya. Tah ieu Juned beuh nu tatadina badina kos kitu piwalieun mah serba bisa. Ya Allah. Isukna si Juned kita maca rawi. Ya, riipis rawi. Pondok sapopoe maca rawi, Pak. Al-jannatu wa na'imu wa sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubariku alaih. SMP lain SMA lain soreng sanawiyah. Allah. Aduh, sial tuh si Juned. Nah, emang gitu digerokeun gugus sama mondok ceng. Mondok ngaji ceng, ngaji. Nu mantak kaheureyan kaulinan di pondok jadi ilmu kabeh. Lalagan kokorian segala di pondok jadi ilmu. Emang kos kitu di pondok mah. Mun nyarita Gus Dur mondokna emang bener jan henteu. Henteu Gus Dur mah maling lauk bae guru beak lauk lakunya. Masya Allah, barang kujuprak cak guruna saya nu ngalahan lauk, barang di dalam santri waktu kabur tinggal Gus Dur menghadap tadinya. Oh, kirain siapa? Besok kan mau ada tamu, ini saya udah bawa duluan caknya ke guru. Besok mau ada tamu, jadi besok udah nggak usah susah-susah lagi caknya. Padahal masa daek ngomongnya na bae. Cak guru nanya nyong aya tamunya. Ya itu Gus kalau gitu mah bagi dua. Iya nggak apa-apa bagi dua. Buat anak-anak aja caknya. Punya anak. Gus Dur emang bener atuh lalagaan kan. Tapi jadi Masya Allah. Lemun urang nyompralkeun meureun wali. Emang kos kitu. Gitulah budak-budak santri na ngagupai Allah. Sok
akurkeun gerajeng sakola dia nyen kudu serba duit bae santri mentah aya ceng ieu maot teu sanu ngurusan kula mah nya anu mandian heuy ceng jalain kitu mandian kaluaran anyar boleh saya emang aya ngaji hujan kieu Masya Allah. Nah, ialah kuai kaum Bani Israel mimpin negara Mesir ti Mesir tepikeun ka Syam. Ya Allah. Allati barakna fi pinuku kabarakan sumur mahmur lah jinawi. Allah Karim. Oh harap. Cek urang Bandung teh masa kumaha kuda keluar ti gedogan. Nyana sadaek-daek lumpat sakahayang orang Bani Israel tentrem anu luar biasa nu mantap cek Gusti Allah wa tammat kalimat rabbikal husna ala Bani Israil wa tammat kesampurna kalimat rabbi kalimah pangeran anjeun iya nek perjanjian pangeran anjeun al-husna nu bagus ala Bani Israil terhadap kaum Bani Israil kunaon eta kuari jadi hebat bima sabaru ku pagawean-pagaweannya anu salalabar tahan uji ditindas sakitu poharana penindasan ti Firaun tetap baiknya la ilaha illallah Musa Rasulullah tindas ke Firaun budak lahir lalaki bodoh tetap dihadapi dengan besar hati Masya Allah anak awal diantapkan biarkan ini tadi urus kaje nyana kita digawe sadaek-daek beri tanpa digaji oh masalah dagang kudu lapor bagi dua jeung kerajaan siap tani kitu kene oh masalah setelah penindasan dihadapi dengan sabar nyana diangkat ku Gusti Allah nu mantap bima sabaru ku pagawean manehanana tingkah anu salalabar tahan uji perjanjian Gusti Allah direalisasikan ku Gusti Allah setelahnya menghadapi dengan penuh kesabaran dina ayat surat Qisas dijelaskan surat Qisas wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa yaj'aluhum a'immatan wa yaj'aluhumul warithin. Engke di surat Qisas bakal papanjangan nama tentang cerita-cerita Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Ieu makan ngan sakadar ngababerah ka Kangjeng Nabi hungkul. Kangjeng Nabi teh dihina ku kaumna, Kangjeng Nabi teh dihina ku pembesar-pembesar. Kangjeng Nabi teh dicaci maki ku pembesar-pembesar Mekah. Dibere contoh Kangjeng Nabi ku Gusti Allah, ulah prihatin, ulah sedih Muhammad, lain anjeun bae dek negakeun agama dakwah fisabilillah. Deuleu kaum nu baheula, deuleu rasul-rasul nu baheula, can sakumaha anjeun mah Muhammad. Sok urang dongengkeun ye Musa, didongengkeun ku Gusti Allah. Ternyata tenang Kangjeng Nabi. Hanya ngabeberah teh Kangjeng Nabi. Ketika Kangjeng Nabi sujud, kemudian cek Abu Jahal saha anu bisa tuh nendeunkeun handalam tuh ka pundakna. Heh tendeun. Masya Allah ditendeun ka dinya ku salah seorang pemuda blek Kangjeng Nabi keur sujud teu bisa udah. Jeroan onta diasupkeun kana karung, mata tukang karung teu beres eta tah. Tendeun ka dinya. Dat. Kangjeng Nabi kan teu bisa. Oh, teu bisa udang. Tetep bae Kangjeng Nabi maca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Abu Jahal, Abu Sufyan beserta rekan-rekan seserian yang serikeun.
terus ayo ngebejahan ke situ Fatimah udah gua cicingin emang tuh deuleu bapak mana di masjid bisa udang kunaon emang tuh deuleu kodinya bener bae cap dialaan ku situ Fatimah dicabut karak Rabbi firli warhamni wafat coba Siti Fatimah nyarekanan ka ditu seserian kabeh sapira Fatimah tuh coba urang macan sakumaha kakarak dek magahan ngaji nu daratang mah ulah kamarah kakarak urang dakwah kucak kece haji jelema baralik ulah ka dakwah deuleu ta Kanjeng Nabi urang macan pernah diciduhan kakarak diomongkeun deang diomong-omongkeun lah diomongkeun ieu teh kena kulit kena hate doang can sabaraha Kanjeng Nabi coba masyaallah geus beres di dieu balik diciduhan deui Muhammad masyaallah ketika Kanjeng Nabi berangkat ke salah seorang jelema anu buang ka wareh Kanjeng Nabi naik himar kocek maksudna dek dakwah ka Imam Abu Sufyan begitu datang ka hareupeun Imam Abu Sufyan kumaha emang Kanjeng Nabi dihormat lain turun Muhammad cangcang ka himar cangcang aju kumaha cek Abu Sufyan teh ambe maneh jeung ambe himar bauan maneh Muhammad coba eta kan bahasa lain lalaga Kanjeng Nabi biasa bae sekedar ngajak ka Allah urang can sakumaha urang mah tuh kakarek ngariung teh dibere berkat bae ge ku ceurik ya geus kitu mah can jadi kiai tuh lamun diondang dianterkeun teu hujan gede berkat eueuh nu ngongkosan eueuh kakarak eta kiai nu geus kitu ieu mah masukna di agung-agung ya peda leutik doang meureun kitu bod tamat kalimat rabbikal husna ila surat kisah kapan dijelaskan wa nuridu kaulan wa agung ngarepkeun namunna kalayan merenugraha alal ladzina studifu ka jelema-jelema anu dihinakeun dijadikeun labid dijadikeun budak pilar diane kaum Bani Israil wa yaj'alahum a'immah nuku kaula bakal dijadikeun imam-imam engke pemimpin-pemimpin wa yaj'alahumul warithin bakal dijadikan ahli-ahli waris Fir'aun iya wa awrathnal qaumal ladzina kan masyaallah wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuh wallahi bimaradi wa dammarna kaulan wa agung arusak maka kana bangunan-bangunan wayasna Firaun dijieun ku raja Firaun wa qaum wa ma kanu yarisun jeung berbagai bangunan-bangunan anu dibangun diluhurkeun ku raja Firaun dirusak ku Gusti Allah dihancurkeun heula diberesan raja Firaun hanyut beserta bala tentarana jeung kaum anu ternamana kerajaan-kerajaanana dihancurkeun ku Gusti Allah melalui angin jeung gempa bangunan-bangunan sekitarna da ngebangun Firaun beak kabeh wa dammarna ma kana yasna Firaun wa qaum meunang ngabangun raja Firaun istana-istana gedung-gedung aula-aula hancur kabeh ulah aya tersisa supaya ngeunaheun kaum Bani Israil mimpin negara Mesir sesuai jeung aturan-aturan syariat anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Musa alaihis salam beak kabeh masyaallah kuari kaum Kangjeng Nabi Musa ya Bani Israil teh cicing di negara Mesir berikut wilayah naka ditu datang ke Syria Syam
anu geus satu suara nyimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tinggal aya sautak saeutik jelema anu encan kasiram atawa henteu narima kana siraman-siraman dakwah Kangjeng Nabi Musa. Anu masih kene aya hiji dua nu nyembah ka tapekong, nyembah ka arca, nyembah ka patung. Encan ngimankeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta mah ayana di pedalaman, ayana di pakampungan anu jauh ti paramean. Adapun negara Mesir kota, negara Syria Syam kota, kabeh satu suara la ilaha illallah Musa Rasulullah. Mantap jasa. Itulah keberhasilan dakwah Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Yordania, Mesir, Israel, Palestina, Syria, Syam kabeh ngimpet ka Kangjeng Nabi Musa alaihis salam. Hiji we pangeran Allah. Ya Allah, ya Rabb. Eta hayang datang kadinya teh horeng prosesna pohara jasa penyiksaan tarung nah lain lalagaan. Kangjeng Nabi urang sukses mimpin negara agama. Kapan perangna sabaraha kali Kangjeng Nabi urang? Mimiti penghinaan, cacian jeung makian, ludah mah geus teu kahitung. Tapi terus bae dihadapi dengan besar hati jeung pinuh ku kasabaran, sukses. Urang kakarak mah asupan kalembur balik magaan ngaji hiji dua bae ge haju bae. Lah budak. Magaan ngaji aing mah santingan 3. Nu hiji lehoan bae. Nu hiji gagaro bae budug. Nu hiji hitut bae salah sahijieun aing mah. Aing ngariung ngajak nu mana bingung. Nu hitut bae nyaho sorangan kumamun main seretan. Nu gagaro bae panatu ngaranna ge gagaro kupil teh daun teh. Aduh aing mah lah bingung. Endan dak geus baralik geus ya. Baralik geus ngajina di nu sajan mah nu deukeut ditu. Ustaz ke mana? Ngojek aing mah ngojek. Tuh kakarak sakitu ge. Mata kudu tahan uji. Aya jelema datang ka imah magaan ngaji aya 10 20. Angel amat ieu kakajieun imah, angel amat kakale beuli mobil. Nagara geus sakieu majuna, mobil geus ganti deui. Lampu mobil geus menyon, geus nongtot. Macem-macem aya aing angel ke lah. Pondok aing jadikeun yayasan ieu geus lain ka Allah. Kajen ngomong Allah-Allahan ge lain. Henteu cenah ieu mah ngan saukur sistem deung lah bela diri lain ka Allah. Deuk Allah mah lain kitu. Malah administrasi. Ieu mah cenah ngan sakadar dirapi-rapi doang. Ngayu sia ge di akhirat ge kumaha. Ieu ge pasanten salak ge ka Allah ke henteu deui. Kumaha eta? Lah cenah kieu ulah loba omong atuh teh keur ngomong bae mah. Lain berarti salah. Yayasan teh tekad hatena duniawi. Kumaha cenah mun dek nyen yayasan tapi moal kada dunia atuh bagus. Kan aya teh eueuh. Cenah eueuh isn tuh aya bae hiji dua mah. Pokona kitu bae teh. Jebah heula mah yayasan Al Husna di Tangerang barisan ngaji. Hebat Al Husna teh Tangerang teh beuh pohara jasa. Kaluaran ge Al Husna Tangerang bisa maca kitab. Sebab nu diajarkeunana Amil Jurumiyah Sorof. Duh, kurakeun leutik keneh. Hebat. Coba yayasan Kuari. Yayasan Kuari mah tanya ke orang deh, ajak ngomong. I love you say. Berbahasa lagi berat geus make bahasa jurig ya. Ya Allah, ya Rabbi, ganti bahasa. Ente jore ngan lolobana mayoritas dunia. Ujung-ujungna kos gitu. Jurusan wali Allah. Pesantren salap jurusan wali kan ngajurus doang ejarnya dibentuk tetep ngajurus doang tetep bae tengah jalan memarengkol sing tarungsep saki ge dijuruskeun hese datang komo itu nun teu ngajurus ta ieu keur carita
tetep baik moal leungit jelema digupai nage ku Allah kade ceng mondok ceng amalkeun ceng kudang ceng ti beuting wiridan ceng cek Allah sok diangkat ku sia jadi solihin diangkat jadi wali mana cenah kieu wali na mana hayang nyaho mana moal loba omong moal kamari nikahkeun di ditu aya tah jadi ieu janji Allah ayat anu tadi asa rabbukum jeung ayat engke dina surah Qisas wa nuri annamunna kuari geus terbukti kaum Bani Israel nyicingan di Mesir kuari mimpin Mesir tinggal ngalalakon deui tentang kaum-kaum Bani Israel anu henteu tahan uji. Di antara kaum Bani Israel itu orang yang sangkilang dikekele ku Kangjeng Nabi Musa dibere tauhid ka Allah terus beteureun orenganan kersaning Gusti aya sebagian kaum anu kaluar ti agama Islam masyaallah sakitu geus geunah mana coba wajawazna bibani Israil al-bahr wallahu alam bisawab